Sabot balik di sekolah, Regi jeung Ines katembong keur ngobrol serius di hareupeun kelas. Katingali, Lia nyamperkeun dua nana. Poe Minggu, Ines rek indit ka Imah Isan. Rek ngagawekeun kelompok. Maranehna keur ngobrol di tengah perjalanan. Kumaha atuh urang pohon ya manehna ge kan anggota kelompok urang. Kalau mau urang terus nelpon dia serta acana urang. Kan ngobrol duaan, ujug-ujug Lia ngageroan. Lagi tuh buat saya tuh Lia akhirnya datang lagi. Aduh mana bener-bener tuh boga HP ninggalkeun kuring. Manehna sih lila pisan. Ih asal manehnya hanya orang teh terus ti imah maraneh tapi maraneh teh terus aya. Ya terus satu tahun ribut bae, hayu urang teraskeun bae ka Imah Isan. Ayo. Maranehna ngalanjutkeun lempang ka Imah Isan. Pas entos nyampe ka Imah Isan, maranehna ngetrok panto Imah Isan. Tuluy maranehna asup. Assalamualaikum Isan. Ayo asup. Oh mohon Isan. Ya ayo urang dieu. Nuhun San. Maranehna neangan bahan anu hese serta aya momen anu maranehna oge nanya ka Lia. Di mana maneh kedah mimitian diajar? Mulai dina dasar heula nya urang ngamimitian diajarna supaya gampang. Eta ide alus lamun beda urang kabehan bakal bingung. Satu aja urang mimitian abdi hoyong nyalangkeun udangan jadi hiji grup babarengan. Oke urang bade netepkeun target sareng jadwal diajar supados langkung gampil. Satuju urang terang naon anu urang pelajari sareng bebarengan urang bakal diajar di materi salajengna. Nya urang oge tiasa ngabantuan upami aya nu kasusahan. Kelompok ieu tiasa janten pangrojong pikeun urang sadayana. Oke urang susun target diajar bebarengan ayeuna hayu urang marios bahan mana anu paling hese. Hayu atuh. Barudak kerja kana ieu nya. Nya. Anu sajana langsung paham kanu materi anu dijelaskeun Lia. Akhirna pangajaran kelompok rengse. Akhirna aranjeunna paramit ka Isan. Urang balik heula nya. Nya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.